Dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet melak jauh. Hiji mangsa monyet gura-gero ka sakadang kuya. Sakadang kuya? Kuk. Di mana sakadang kuya teh? Di dieu handapeun batu. Urang melak jauh yuk. Hayu. Bring cenah sakadang monyet jeung sakadang kuya ka tegal. Monyet mah melakna teh jantungna, ari kuya anakna. Urang paulah-ulah buahan sakadang kuya, cek monyet teh. Hayu cenah. Tuluy baralik, isukna ditareang pepelakan teh. Cek sakadang monyet. Geus kumaha cau si lain kuya? Tembal sakadang kuya. Nu dewek mah kakara pucukan, cek monyet. Anu dewek mah atung ngene. Isukna ditareang deui. Geus kumaha cau teh sakadang monyet? Tembalna. Atung ngene ae. Ari anu sakadang kuya geus kumaha? Geus bijil daun, tembal kuya. Lila-lila jantung pelak sakadang monyet teh buruk. Ari anak cau mah merontot nepi ka buahanana. Monyet teh ngomong ka sakadang kuya. Ku dewek bae ala cau teh sakadang kuya. Kapan kisila mah teu bisa naik? Heug bae, cek kuya teh. Ieu kojana keur wadah. Eta koja teh meunang molongoan biritna. Terekel monyet teh naik. Cau teh dipetikan. Blus diasupkeun kana koja. Blus, clik krak kop ku kuya. Blus, clik, blus, clik. Kuya ngawes-wes bae nyatuan cau. Monyet mah acan ngahakan hiji-hiji acan. Ku monyet koja teh rek dibawa lumpat. Sakadang kuya mah moal dibere. Ari geus beak petikeun cau teh gajleng sakadang monyet tuturubun. Deuk lumpat ka leuweung. Ari dibuka cenah kojana kosong. Atuh ngegel curug. Tuluy balik deui ka sakadang kuya. Kasampak keur gulang-guling bae cenah kamarkaan. Sakadang monyet ambek ka sakadang kuya. Ieu dongeng dicutat tina Katumbiri karangan Wahyu Wibisana Saparakanca tahun 2008 Bandung. Geger Sunten Pemudang.